Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu as-sayyidu Ja'far bin al-Hasan al-Barzanji al-Husaini rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Thumma arada nafsahu 'ala al-qabaili bi annahu Rasulullahi fil ayyamil mausimiyah. Thumma arada salajengna memproklamirkeun Kangjeng Nabi nafsahu kana dirina Kangjeng Nabi alal qabaili ka pirang-pirang kabilah bi annahu kana sayaktosna Kangjeng Nabi Rasulullahi eta seorang utusan Allah fil ayyamil mausimiyati dina pirang-pirang dinten musiman. Hartosna memproklamirkeunana Kangjeng Nabi sebagai seorang rasul ka qabilah-qabilah anu datang ti Madinah teh dina musim haji. Nu mana dina musim eta sok aya penduduk Madinah nu berkunjung ka kota Mekah. Fa'amana teras iman bihi ka Kangjeng Nabi sasitatun genep minal ansori ti golongan ansor. Ikhtasso nang toskeun atanapi ngaistimewakeun hum ka itu ansor saha Allahu Allah biridahu ku karidoana Allah. Wahajja sareng parantos haji minhum ti itu ansor fil qabaili di pirang-pirang kabilah saha ithna asyara 12 naunana rojulan pamegetna. Wabaya'u sareng bareat itu ithna asyar bayatan hakiyatan kalawan bayat anu bener. Thummang sorofu salajengna uwih deui itu ithna asyar. Fadoharo teras dohir naon al-islamu Islam bil madinati di kota Madinah. Fakanat mangka geus bukti Madinah makilahu eta jadi bentengna Islam wa ma'wahu jeung tempat perlindungan Islam. Wa qadima sareng parantos sumping alaihi ka Kangjeng Nabi fil ami tsalithi dina tahun anu katiluna saha sab'una 70 wa thalathatun sareng 3 au khamsatun atanapi 5. Janten aya riwayat nu nyebatkeun 73 pameget dina riwayat nu sanes mah 75 pameget. Wa mro'atani sareng 2 istri minal qabaili barina tetep ti pirang-pirang qabilah al-Ausiyati anu bangsa Aus suku Yahudi Aus di Madinah wal Khazrajiyati sareng suku Khazraj. Fabaya'u teras bareat itu sab'una wa thalathatun au khamsatun wa mro'atani ngarah simpel ma ansor we. Fabaya'u teras beat itu ansor hu ka Kangjeng Nabi. Wa ammaro sareng ngangkat pemimpin Kangjeng Nabi alaihim kanggo mimpin itu ansor ithnai asyara kana 12 naunana nakiban pemimpina. Haja jihatan barina pirang-pirang pemimpin sarotan tegesna pemimpin. Fahajaro teras hijrah ilaihim ka itu ansor mimma kata ti kota Mekah sahadzul millatil islamiyati jalmi anu ngagaduhan agama Islam tegesna kaum muslimin kota Mekah kaum muhajirin teh. Wa faroku jeung misahan itu dzul millatil islamiyah al autona kana tanah air rogbatan karena mikahayang fima dina perkara ada geus ngitung ma liman pikeun jalma. Hajaro hijrah itu man al-kufro ngajauhan kakufuran. Wanawa jengges nentang itu man hu kana itu kufro. Wa khofat jengges sariun sa Quraisun orang-orang Quraisy. Ayal haqo kana yen nuturkeun atanapi nyusul Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa bihi ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi alal fauriyati barina tetep netepan atas langsung atau segera. Fa'tamaru tuluy rarapat itu Quraisy bikotlihi kana ngarapatkeun kana rencana pembunuhan Kangjeng Nabi. Fahafidho teras ngaraksa hu ka Kangjeng Nabi saha Allahu Gusti Allah Ta'ala mahalur Allah mingkaidihim tina tipu dayana itu Quraisy. Wanajja sareng nyalametkeun Allah hu ka Kangjeng Nabi.
Wa udzina sareng diidzinan saha lahu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijrati dina hijrah. Farokiba teras mantau hu ka Kangjeng Nabi saha al musyrikuna jalma-jalma musyrik liuridu karna yen supaya ngadatangkeun itu musyrikun hu ka Kangjeng Nabi biza'mihim kalawan prasangkana itu musyrikin khiyadul maniyati kana serangan maut. Fakhoroja teras keluar Kangjeng Nabi alaihim ningalkeun itu musyrikun. Wanatharo sareng ngalungkeun Kangjeng Nabi ala ruusihim di luhurun pirang-pirang huluna itu musyrikun at-turaba kana taneuh. Wahatha sareng maledogkeun Kangjeng Nabi hu kana itu turab. Wa amma sareng ngamaksa di Kangjeng Nabi goro thaurin menuju ka gua Thur. Wa faza sareng geus bagja saha as-siddiqu Abu Bakar as-Siddiq fihi di itu gori thaurin bil ma'iyati kusabab tiasa ngarencangan ka Kangjeng Nabi. Wa aqoma sareng parantos menetap Abu Bakar sareng Kangjeng Nabi fihi di itu goro thaurin salasan dina jarak 3 dinten. Tahmi anu ngajaga naon alhamaimu pirang-pirang merpati wal anakibu jeung pirang-pirang lancah himahu kana kasuciana Kangjeng Nabi. Thumma khoroja salajengna keluar Kangjeng Nabi sareng Abu Bakar minhu ti itu gori thaurin lailatal itsnaini dina wengian Senin. Wahwa bari ari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khairim matiyatin eta tetep di atas tutumpakan anu sae atawa kendaraan anu sae. Wa ta'arrada sareng nyusul atawa ngudag atawa ngaburu lahu ka Kangjeng Nabi saha Suraqatu Suraqah. Fabdahalla maka nyuhunkeun Kangjeng Nabi fihi dina itu ta'arrudu Suraqah lahu ilallahi ka Gusti Allah. Wada'a sareng ngadoa Kangjeng Nabi hu ka Allah. Fasakhot teras ditelem naon kawa imu ya'bu bihi pirang-pirang suku kuda gancangna Suraqah fil ardi kalbet bumi. Asulbati anu teas itu ardi alqawiyati anu kuat. Janten suku kuda anu ditumpakan ku Suraqah teh jugjug ti gebrus kana taneuh anu teas. Haig Suraqah teh jadi teu tiasa nanaon teu walakaya. Wasa'ala jeung menta Suraqah hu ka Kangjeng Nabi al-amana kana aman. Famanaha teras ngampuni Kangjeng Nabi hu ka Suraqah iyahu tegesna ka Suraqah. Atirillahumma qabrahul karim biarfing sadiming sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.